Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang dari sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Cobi Bapak hoyong ninggal heula hayang absen heula. Kinten-kinten sanu teu acan lebet kanu Google Meet ya. Beni aya Beni ka mana? Oh, Ita ka mana? Lupa apa jaringan panggil ada di grup. Mohon. Ya, sambil ngantosan Ita ya, nu teu acan lebet ku Bapak tos di upload oge di Google Classroom. Katawis ya aya. Ayah Bapak. Ya, aya pertemuan ke-12 ngeunaan sajak ya. Janten di dieu hidup tiasa ngalengkepan ataupun ngeusi daftar hadir dina pelawungan dinten ayeuna ku cara ngeklik ieu link nya dina Google Form. Terus Bapak oge tos di apungkeun materi pangajaranna sareng LKPD-na. Ya. Mangga sateuacan di kawitan hoyong dipimpin heula ku KM kanggo ngadoa. Siap Bapak, abdi KM-na. Mangga. Saya Aga. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata aja orang biasa. Waalaikumsalam. Ayo orang ngadoa salah sesarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengsek. Ya, hatur nuhun. Mangga ayeuna urang kawitan pangajaran dinten ayeuna ya. Sateuacana minggon kamari masih dina materi sajak ya. Sateuacana hidup kan dina minggu kamari dina pertemuan kahiji tahunan materi sajak. Terus diajar nganalisis usi unsur gitu nya. Nah, terus nu minggon kamari oge dina lawungan kaduana terus diajar nulis ya. Bapak tos marios hasil tulisan hidup dina wangun sajak teh geuningan saya pisan gitu nya. Terus tiasa ngebrehkeun eusi pikiran, ngebrehkeun eusi hatena kana wangun sajak. Dina lawungan ayeuna urang diajar kumaha carana ngadeklamασikeun atanapi mintonkeun sajak. Cobi Bapak hoyong ngaros heula naha di kelas ieu kantos aya anu ngiring pasanggiri sajak. Kantos Pak. Kantos Pak. Alhamdulillah Pak. Istri Pak, istri di SMP na juara. Alhamdulillah istrinya cenah di SMP na juara. Cobi ke urang sami-sami tangetan di materi sing saregep kumaha cara mintonkeun sajak anu sesuai anu luyu sareng kaidahna. Cobi jadi atas tampilnya PowerPoint-na atas saya. Atos Pak. Atos. Ya. Dina tujuan pangajaranna luyu sareng kompetensi dasar nyata kedah menampilkan sajak dengan cara membaca atau mendeklamasikan atau musikalisasi atau dramatisasi. Jadi di dia hidup diperedih tiasa mintonkeun sajak nya cara deklamasi. Sabaraha kali atanapi sabaraha sering sih ningali anu keur maca sajak nah di mana ningalina nah dina YouTube atanapi langsung kitunya nalika pasanggiri atanapi kumaha maca sajak sareng maca atanapi nampilkeun mintonkeun sajak sareng biantara kinten-kinten sami henteu carana. Benten Pak. Benten. Naon ngabentenkeunna? Ekspresi Pak. Yes, ya, ekspresina. Teksna Pak. Leres, saya pisan.
Muhun tah. Tukeran ieu sajak. Yus Rosyana. Tukeran ieu sajak. Kusalambar simbut atawa samak saheulai. Hegrungkupkeun ka barudak anu teu kapuru Lah, heula. ya. Cobi komentaran ku hidup karena pintonan sajak anu nembe. Komentaran dina pidanganna nah wirahmana kumaha ye. Lentongna sareng sanes kantena. Cobi saha nu bade? Abdi Pak. Mangga Esa. eta, mangga. Bapak saya pisan raoseun Baik. nontonna wirahmana. Terus we vokalna oge ka kuping ku abdi jelas sareng sanes pisan. kantena. Nah, di dieu urang guar secara lengkap kumaha lengkah-lengkahna gitu nya. Nalika urang maca atau pimintonkeun sajak ya. Aya 5 poin anu kedah kacangkem. Ya. Anu kahiji nyata lenyepan, anu kadua na vokal, anu katilu nada jeung rasa, anu kaopat wirahma, anu kalimana ekspresi. Ya. Urang guar hiji. Nah, dina poin nu kahiji tadi ngeunaan lenyepan. Ya. Anu kadua vokal. Ya. Jelas dina vokal patalina sareng sora. Jeung anu katilu ngeunaan nada jeung rasa gitu. Nah, jelas tadi tema ngeunaan naon sajak eta teh. Nah, ayeuna kudu tiasa oge nyangkem gitu nya nada jeung rasana. Jelas nu kaopat aya wirahma atau napi irama dipungkas ngeunaan ekspresi. Ya, jadi patalina sareng nu tadi tema jajan geus apal, nada geus apa, rasana ayeuna ekspresi. Tanah Sunda Yasana Ayib Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan, hejo paul langit nah hate kuring. Kopi nyobian ya Pak. Ya, mangga. Ibu saya henteu nama. Pasti sae, sok cobian, mangga. Bismillah. Pamanggih. Saya Ayat Rohaidi. 8 bulan ngakandung. Moal ayah hiji jalma. Leuwih diindung mi cinta. Indung gudang hampura. Ya, lagungan nu ayeuna mah produkna teh atanapi hasil diajarna teh mangrupi pintonan ngadeklamasikeun sajak ya anu karya nyalira teh ya anu kamari tos dipidamel. Kumaha cara ngintunkeunna? Dikintunkeunna ngalangkungan rekaman video. Nah, anu tadi ya dikempelkeunna dina Google Classroom. Tadi terus di aya gitunya terus di apungkeun ku Bapak di Google Classroom aya pertemuan sajak tadi dinya ngumpulkeun. Waktu ngerjakeunna ku Bapak dipaparinan 2 dinten. Ya, seperti itu aspek penilaianna seperti bahasana, pelafalanna, rentong, ya, sikap nalika orang midang teh, sikapna kumaha, sudah siap. Cobi kintan baca, ya naon. Aya patarosan? Nah, mangga aya patarosan? Saya cekap Pak. Cekapnya. Pisan. Kintan nalika maca sajak seperti itu tadi aya beberapa video referensinya terus
poin-poin anu tamina terus didugikeun kitu nya. Tah upami teh aya patarosan urang cinekeun ya dina maca sajak teh kedah marhatoskeun naon wae cobi sanu bade masihan kamandangna. Tadi tos diguar nalika maca sajak teh kedah marhatoskeun naon wae. Mangga sanu bade. Ekspresina, Pak. Ya, leres. Ekspresi terus aya naon deui? Aya vokal, leres. Aya naon deui? Penghayatan. Aya wirahma. Ya. Lontongna, Pak. Lontong ya. Nada sareng rasa. Nah, iya leres. Manfaat hidup biasa maca sajak teh naon yeuh? Manfaatna. Yang Esa, cobi Ngalatih kawanter, ngalatih. jantan wanter. Yan, salah sawiasna eta ngalatih jantan wanter. Orang biasa gitu, biasa tampil di payunan balaria. Terus aya naon deui? Mengekspresikan diri, Pak. Iya, eta leres, mengekspresikan diri gitunya. Jantan upami gaduh ngarandapan ka sedih, ka bunga, teu salawasna kedah curhat ka babaturan deukeut kitu ayeuna. Nah, curhatna biasa dina wangun karya kitu nya. Nah, kamari teh latihan nulis sajak, teras dipintonkeun kitu nya. Tah, anapun ke kitu nya emboh nama upama aya non pasang diri sajak. Nah, janten urang teh dah tos siap gitu, tos tiasa cara-cara nanti seperti kieu, poin-poinnya seperti kieu. Ya, kita salah serius nonton. Ya, panginten pertemuan ayeuna mah kurang cekapkeun dugi dieu heula ya. Alhamdulillah di kelas ieu geuningan tos seueur pisan anu maham ngeunaan sajak tos tiasa ngekspresikeun dirina nalika maca sajak sareng sanes kantena Bapak rilis pisan. Hatur nuhun emprah heula kanggo kelas ieu sadayana. Ya. Kumargi ieu labungan pamungkas dina minggon payun masih aya kesempatan ya urang nge-review materi kanggo persiapan dinu PAT. Seperti gitu. Mangga terakhir aya patarosan teu? Cekap, Bapak. Cekap ya. Hatur nuhun upami cekap tong hilap LKPD-na dikerjakeun. Tadi link absenna ya, link presensi dieusian gitunya. Mangga upami cekap urang tutup wae ku asan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Ya, tong hilap Bapak G nitip jaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Eta kedah diperhatoskeun pisan. Ya, sanajan urang paanggang tapi Bapak yakin hate mah panjang-anjang gitu nya. Mangga ditutup wae ku KM disiapkeun. Nah, Bapak. Saya agak atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeung tepang di minggon payu.